Kejadian ieu pernah kaalaman ku Titi Kartini, salah saurang awewe anu alamatna di Dago Barat Kampung Biru. Sok sanajan kejadian ieu geus aya kana 5 tahunna, tapi masih keneh napel dina ingetan. Moal matak poho cenah. Kejadian anu ngabalukarkeun leungitna salah saurang batur Titi. Malah nepi ka ayeuna can aya laratana ngeunaan manehna. Can aya kapastian naha salah saurang batur Titi teh hirup keneh atawa geus taya di kieuna. Awal kejadian basa Titi masih keneh digawe di hiji pabrik anu aya di Bandung Tengah. Pabrik anu geus aya ti zaman baheulana malah geus gonta-ganti usaha anu dijalankeun di eta pabrik. Eta pabrik teh antugna mah dikelola ku pamarentah daerah. Titi boga salah saurang babaturan nu imahna deukeut ka tempat Titi digawe. Batur Titi salah saurang awewe anu ngaranna Imas. Nya lamun pareng gawe ngalembur ninggang waktu balik teh peuting. Titi tara balik ka imah. Titi sok ngadon milu mondok di imah Imas. Sajabana ti bager teh geus ngarasa asa jeung dulur deui. Pon kitu deui Imas lamun pareng Titi mondok di imah manehna ngarasa aya batur keur curhat. Lamun teu Imas nu curhat ka Titi, kadang sabalikna lamun Titi keur kaparengan boga masalah nya Titi anu sok curhat ka manehna. Pareng hiji poe Titi katugasan ngalembur. Ari nu jadi tugas Titi nyaeta kudu ngecekan barang di salah sahiji ruangan anu jarang kagiridig ku pagawe anu sejen. Kusabab peuting nya Titi ngajak Imas keur maturan gawe. Imas oge teu baha kana pangajak, manehna daekeun maturan. Imas, baturan abinya. Baturan naon atuh kudu jelas ieu. Engke beuting abi katugasan kudunungan keur ngecekan barang. Daeknya maturan abi. Huung sorangan mah. Siap, tapi lamun geus beres, abi traktirnya. Oh tenang, ku abi ditraktir lah. Jan kerupuk. Naon atuh kerupuk pizza gitu. Nya kerupukna nu aya basoan. Baso dikerupukan meureun. Titi jeung Imas arindit ka salah sahiji ruangan nu rada anggang ti tempat digawe sapopoe. Geus marada anggang jeung deui tempatna asa dipangsisina. Malah rada harieum. Kahieuman ku tatangkalan nu aya di sabudeureun eta patempatan. Mun seug teu sieun kudunungan mah Titi hoream indit karohangan eta teh. Nganda kumaha deui atuh lamun mungpang sajabana dicarekan teh geus pasti bakal dikaluarkeun tina gawe.
Tak Titi ngagugu we ditugaskeun kitu oge ku dununganna teh. Sababaraha lengkah deui ka eta tempat. Karasa aya hawa anu aneh. Karasa aya rasa sieun jeung keueung. Ngan hadena duaan. Mun seuk sorangan mah geus pasti we Titi bakal balik deui. Antugna Titi tepi ka rohangan eta tempat. Nyata hiji rohangan tempat nunda barang-barang anu rek dicek ku Titi. Titi nu dibaturan ku Imas mimiti ngalaksanakeun pagawean. Nyatet barang-barang nu aya di dinya. Lumayan loba barang anu kudu dicatat ku Titi. Jeung deui sakalian Titi ngecek alus jeung henteuna eta barang. Keur jongjon nyatetkeun barang-barang. Imas. Hawar-hawar kadenge aya sora anu nyalukan Imas. Imas. Mimitina mah Titi jeung Imas ngadenge aya sora kitu teh cing rareret. Titi jeung Imas beuki ngarasa heran. Sabab sora anu nyalukan Imas teh kadengena sora indungna Imas. 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 Sora emak geuning nu nyalukan teh. Bawa nya indung abdi. Kada bisi suara anu niru-niru suara indung di dinya. Hati-hati ah. Jelas tah eta mah sora emak. Imas. Ngadenge aya sora nu sarupa jeung sora indungna teh. Imas rek lumpat muru kana datangna eta sora. Leungeun Imas ku Titi dijewang. Nya antugna mah Imas oge teu laju muru nyampeurkeun ka palebah datangna eta sora. Imas. Titi jeung Imas maluruh kana datangna eta sora. Sok sanajan bari sieun oge. Imas. Titi bari silih cekel leungeun jeung Imas. Ngadeuketan ka palebah sora anu nyalukan. Imas. Tapi basa ku Titi duaan disampeurkeun sora nu nyalukan Imas teh eureun. Titi jeung Imas jadi cing biri-gidig. Sabab geuning di dinya teh aya sasaha salian Titi jeung Imas. Mimiti pipikiran Titi cucos kanu hal-hal teu pararuguh. Panyangka Titi yen eta sora teh lain sora jelema, tapi sora jurig anu nurutan sora indungna Imas. Selang sababaraha menit eta sora anu nyalukan teh kadenge deui ku Titi jeung Imas. Dua urang awewe nu aya di eta tempat rek ngeureunkeun pagaweanana. Malah Titi ngajak indit ka Imas. Soalna lamun diteruskeun sok sieun jeung bisi aya nanaon. Can oge Titi jeung Imas indit eta tempat. Ujug-ujug kadenge ku maranehna aya sora anu leumpang. Sora anu leumpang datangna ti palebah juru rohangan. Can oge suku ngalengkah.
Cu kadenge aya sorak anu nyalukan ngaran Imas. Imas. Barang red katinggali ku Titi jeung Imas. Eta dua urang awewe cing rarenjag. Sabab katinggali aya jalma hideung nangtung satu kangen maranehna. Sing horeng anu nyalukan ka Imas teh nya makhluk eta. Sanggeus aya makhluk hideung eta, dak numadak Titi jeung Imas teu bisa ingkah ngajauhan makhluk hideung anu awakna pinuh ku bulu sarta panonna bolotot matak pikasieun. Titi jeung Imas beuki ngayak-yak. Pasakan tingali makhluk teh nyampeurkeun ngadeukeutan maranehna. Malah Titi jeung Imas anu tadina narangtung teh jadi cing kedeprek. Awakna katinggali ngadaregdeg. Bibir Titi katinggali kunyam-kunyam siga anu babacaan. Eta makhluk teh anger teu daekeun ingkah. Kalahkah beuki ngadeukeutan wae. Sanggeus deukeut katinggali ku Titi eta makhluk anu hideung nyekel kana leungeun Imas. Titi sanggeus ningali leungeun Imas dicekel bari siga digusur. Manehna teu bisa nulungan kana kajadian eta. Andugna Titi kapiuhan ngagoler di eta rohangan. Isukna kasampak aya salah saurang awewe anu keur diriung-riung di pos keamanan. Nya nu pada ngariung teh sing horeng Titi anu kapiuhan teh. Kanyahoan Titi kapiuhan di salah sahiji rohangan teh ku salah saurang keamanan anu parang keur ngontrol. Eta keamanan ninggali aya salah sahiji rohangan anu pantona molongo. Nyaku eta keamanan teh dikontrol ka jero. Kasampak di jero aya Titi keur ngagoler. Tuluy Titi dibawa ka pos keamanan. Titi pada ngubaran nu antugna mah manehna jadi sadar deui. Sanggeus sadar Titi nyeritakeun ka anu keur ngariung manehna ngeunaan Imas. Sanggeus sadar Titi nanyakeun ka anu keur ngariung manehna ngeunaan Imas. Ari, Imas mana? Mana baturan kuring Imas? Nah, ada teh sasaha deui. Puguh gengan Titi wungkul anu ngagoler ti tadi teh. Duaan Abi jeung Imas. Imas, di mana? Duaan. Hayu atuh urang teangan heula. Bisi aya kena di jero. Antugna keamanan ngerahkeun batur-baturna keur neangan Imas. Tapi weleh sanggeus diteangan ka unggal tempat Imas teu kapanggih. Nah kamana atuh hari Imas? Sapoe masih pada neangan, 2 poe, saminggu, sabulan, malah nepi ka kiwari pisan geus aya kana 5 tauna. Imas geus teu kapaluruh laratanana. Imas leungit nepi ka ayeuna teu kapanggih deui. Sanggeus aya kajadian kitu, Titi ngarasa dosa ka Imas.
anu leungit balukar tina maturan gawe manehna. Nepi ka kiwari kadang Titi sok ngecelakeun cai panon teu puguh-puguh. Lamun sek inget kana eta kajadian. Meureun lamun Imas teh diajak maturan gawe ku Titi. Moal nepi ka sarupa kitu kajadianna. Kajadian anu ngabalukarkeun leungitna babaturan deukeut Titi.